Saparat jalan bari nungtun dedeh uju toleh mapadonan ngelingan dedeh sangkan micen eta susuk anu keur dikekeuweukna. Deh, mending picen eta mas teh bahaya bisa mamalana. Dikitukeun paroman dedeh langsung robah buringas. Red ngareret molotot kanu jadi salakina. Ujung ngageter kusurut panon, kusorot panon anu matak ngeundeurkeun kana jantung. Ngan sawatar detik teh eta paromana robah deui jadi biasa, belanyah imut sarta tuluy nembalan. Tong hariwang atuh Kang. Moal naon moal piraku nu kieu ngan teu pira nu kieu ah. Duh, deh ulah sok nekat jeung nyepelekeun hal teh sapira kitu. Keur penting eta teh rek di alat teh mun hese pageuh napel. Eta barang lain barang biasa tapi. Tenang atuh, tenang. Moal enak naon dijamin 100% moal. Duh. Uju batiku macerek teh bisa kukumaha deui. Lamun dipaksa-paksa hariwang jadi kalah tuluy pasea ka dituna. Ya geus lah kumang kewe, nu penting buru-buru ini tieu leuweung. Cek pikir Uju dina jero hatena. Dugi kadinya nya mitra. Tungtung dongeng dina episode anu kamari. Kumaha atuh salajengna mitra? Mangga mitra wilujeng ngadangukeun. Mitra kaum dangu tika katut dedeh terus kebat naratas jalan satapak malipir sisi lamping telila nyusur di jalan anu ti sisi tigigirna rambat ku tatangkalan garede. Di eta tempat maranehna rareureuh heula sakedapan pikeun micen kacape jeung ngeusian heula beuteungna. Berak bebekalan dibuka sarupaning air mineral jeung roti oge ciki jeung kueh-kueh kering sajena. Sanggeus kitu beuring deui nuluykeun deui lampah muru balik. Teu karasa wanci geus ninca ka tengah poe anu opatan masih ngaricelik paantai-antai di eta leuweung. Teuing geus sababaraha jauh jalan anu disorangna. Tapi ari kulila-lila mah marehna jadi sadar lamun cek perhitungan ku jarak 3 jam oge kudu geus anjog ka jalan gede. Tapi buktina geus meakeun hampir 5 jam maranehanana leumpang can tarepi keneh. Leuleus mah jeung capek geus tangtu, tapi anu ngaganggu kana pikiran maranehna mah nyaeta ngeunaan jalan anu keur disorangna. Matak heran matak hemeng padahal maranehna teh teu salah milih jalan pangbalikan da geus puguh ukur aya hiji-hijina jalan satapak. Mimitina mah teu bakal geruh ngan nincak dina waktu kasorenakeun kakarak maranehna beuki sadar kana kaayaan. Kawas anu kapahung di tengah leuweung ku kurilingan teu manggih jalan. Uju anu pangheulana nyarita. Aduh, kela eureun heula. Aduh, eureun heula Kang. Perasaan urang leumpang teh geus aya kana 8 jamna. Pira ku can tepi keneh ka jalan gede, ha? Anu lainna terus ngagerendeng bari jeung haheho balas kacape. Kabeh muterkeun paneuteup ka ditu ka dieu, mastikeun jalan anu disorangna. Memang teu salah telila Pok Herman nyarita. Cek perhitungan mah ku 3 jam oge geus tepi ka jalan gede ieu teh. Tapi aneh, leumpang ti isuk mula nepi ka sore kieu can nepi keneh. Beubeuk, moal kitu salah jalan mah atawa salah milih jalan atawa tuluy kasasar.
Tapi orang cobaan deui wae nyusul jalan ieu Kang. Susuganan bisa beres ka jalan gede. Ceuk Tika bari haheho. Tapi yakin ieu teh lamun jalan anu keur disorang ku urang teh jalan pangbalikan, yakin teu ieu teh? Tanya Uju bari nyawang jauh tungtung tenjo jalan satapak nu aya di hareupeunana. Ari ciri nama keke teu salah teu memang ieu jalan basa mimiti urang datang nya ieu pan Kang abdi ge inget keneh. Ceuk Tika ngedalkeun keyakinan ka salakina lamun eta jalan teh bener jalan anu pernah disorang ku adinyana. Ngadenge kitu Mas Sarerea ngarasa regreg. Sanggeus ngarinum cai jeung barang dahar dirasa geus aya tenaga deui jung we marehna nuluykeun deui lalampahanana. Mitra kaum dangu opatan lempang aprak-aprakan. Kaliwat tangan di jero leuweung geus pasti matak piaraleun. Segomo ayeuna wanci geus manjing kaburitnakeun. Santena maranehna diancikan rasa kasieun, pangpangna wegah ari kudu nyang hareupan peuting bari masih aya di leuweung keneh. Antukna gukgek dari uk ngalungsar di sisi jalan, ngareureukkeun deui kacape di barung paroman anu putus asa. Diraret ka belah kulon panon poe sakedeung deui bakal tilem, jadi tonden wanci sareupna Tika anu paling ngarasa tagiwur nyarita ku sora anu lumengis. Aduh, kumaha tukang banyak orang can nepi keneh ka jalan gede. Aduh, ari embung kudu meting di leuweung deui mah Kang embung. Ngadungu kitu Herman nyamperkeun tuluy gek di ukareupeunana sarta pok nyarita. Sabar Neng. Anu tagiwur lain Neng wungkul, tapi sararea oge sarua. Ayeuna urang ulah panik heula kudu tenang. Urang kudu neang jalan kaluarna sabab ieu kajadian memang aneh. Pokona mah abdi mah teu hayang nyahonan naon, abdi geus hayang buru-buru balik. Nya kabeh ge sarua yang buru-buru mulang teh, tapi tenangkeunlah diri ulah tagiwur teu puguh kitu. Hariwang ka ditu bakal leuwih ngaco. Mitra sakesel-keselna hate Tika lamun geus dipaper ku salakina sok ngadadak leah, ngadadak tenang jeung ngarasa regreg. Tika ngan batik ngahruk komo basa si Uju ngomong kitu mah. Menengan syukur netep ka Herman bari ngembang ku Cipanon. Sanggeus kitu Herman jeung Uju baradami duaan nyawalakeun kumaha carana supaya buru-buru kaluar ti eta leuweung. Sanggeus aya kasapukan nalika jangjang peuting geus ngalingkup moekan alam dunia, beral we maranehna narululkeun deui lalampahanana dicaangan ku dua lampu senter nu dicekal kuleungeun Uju oge Herman. Sorak sasatoan leuweung raeng di sarada silih petembalan baturan nu keur asruk-asrukan di tengah leuweung. Herman anu lempang panghareupna nyorotkeun caya senter jauh ka hareup sedengkeun nu liana naluturkeun ti tukang. Lampah maranehna tepetot dibarengan ku rasa-rasa marojengja, rasa keung tur gempeur ngalimpudan rasaan. Red ka kenca, red ka katuhu anu aya ukur merdong na peuting jeung rarasaan teh laju maranehna siga aya nu nutur-nutur, tapi barang diraret dawuhna naon lamun lain ti supa lumar mah anu harurung tengah peuting. Tapi maranehna teu hayang jadi rungsing ku ahla eta, terus bae tonggoy lempang bari cekal-cekeleungeun sangkan ulah papisahan. Mitra kaum dangu, kangaranan kaayaan peuting di tengah leuweung geus pasti bakal nguji wawanen. Kurang-kurang namah nu borangan bakal ngayak-yak di dinya keneh. Keur mah poek ka ditu ka dieu katambah sok loba didengean, malahan lamun keur kawenehan mah sok loba tetenjoan.
Teuing halusinasi, teuing paranoid, teuing kumaha. Hal eta anu dirasakeun ku maranehna dina enggoning asruk-asrukan di tengah leuweung teh. Bari kaayaan geus beuting, teu seurigna leungeun ti paparekat nyekal paguh sieun leupas ti abringan. Mitra kocapkeun Herman anu lempang panghareupna. Ngadak-ngadak rungkag rengkog jiga nu bingung. Aduh, nah Kang batrung kagangkog gitu Kang. Aya naon? Tanya Uju anu kasandet lengkahna. Herman teu waka ngawalon tapi kalah muterkeun senterna ka kenca ka katuhu. Sebrot, breh, ayeuna mah jelas. Jadi nambah keyakinan lamun maranehna teh bener-bener geus nyarasap di hiji leuweung geledegan. Bari masih nyorot-nyorotkeun cahaya lampu senterna pok Herman nyarita. Ilikan. Sabenerna mah urang kabehan teh geus nyasap ieu teh. Kasarung di tengah leuweung deuleu. Perasaan bagi basa inditkeun mah eueuh wangunan jiga kitu tuh. Meh barang anu tiluan ngaret kanu dituduhkeun ku Herman. Sebrot senter nyorot ka palebah dinya nyawe. Jarak 20 meteran ti maranehna katenjo saperti aya sesa-sesa wangunan anu hampir rata jeung taneuh. Anu nyesa ukur tembokna we wungkul. Kitu ge bari nyesakeun tunggu lawang wungkul. Oh nya jiga urut imah. Oh meni gede kitu. Jiga nu urut imah gedong ieu mah. Bener urang sararea teh geus sasar jalan. Basa inditkeun teh eueuh sesa imah nu model kieu kumaha ieu bisa kieu. Cek Uju di barung hati anu geus teu puguh rasa. Nu lain oge nyarita kitu sarua rasaan oge kitu ngan bisa ngajaranteng bati mencerong kana sesa-sesa wangunan. Anu bisa dicirikeun wangunan eta teh jiga wangunan urut imah gedong. Ngan dedeh wungkul anu katempona beda jeung nu liana teh. Beungeutna nyemuratkeun paroman anu aneh. Biwir ngagurat seuri pikasieun sarta sorot panon anu buringas. Tapi hal eta teu kanyahoan teu dipikareungeuh ku nu sajena daku sabab poek teh. Mitra kaum dangu telila Herman ngaret sarta minta tinimbangan ka Uju supaya mariksa atawa nampoan sesa-sesa eta wangunan. Puguh wae dititah kitu mah rikat Uju teh nolak embung da sieun nya da geus puguh rek nanaon mariksa eta sesa wangunan nu aya ngadon meakeun waktu ongkoh deui. Antukna Herman ngelehan tapi barang rek ngajengkang indit ngadak-ngadak dedeh tutunjuk ka arah eta wangunan bari tutunjuk teh mehna ngebelengeh seuri pikasieun. Sararea gewat malikeun panenjona ka palebah nu ditunjukkeun ku dedeh. Na atuh mitra ari barang direret kebeug koceak we tika Herman jeung Uju pating garwak pating koceak. Soak bari laluncatan ka tukang. Rek teu kitu kumaha? Sabab di lebah anu ditunjuk ku dedeh. Di sisi tihang panto nu aya di wangunan eta katempo aya seorang awewe keur ngajantang. Buukna cawig-wig ngarumbay, nutupan beungeutna sarta dina baju lebah dadana ngageblek beureum jiga getih garing. Nenjok kitu mah geus teu loba deui badami. Kabehanana ting beretak lalumpatan. Tika gewat ngacewang dedeh setengah digusur di bawah lumpat sakelumpat lampet. Geus teu nolih deui ka tukang, geus teu nempo tincakeun. Teu saeutik Herman jeung Uju ti kosewad labuh pon kitu nu sajena. Tika jeung dedeh tapi gewat carangkat deui terus bae ngaberetek neruskeun lumpatna. Mitra kaum dangu ngan kakarak ge sababaraha jauh ti tempat reruntuhan wangunan gedong eta. Herman jeung nu lainna anu keur lumpatan ngadak-ngadak ngarandeg. Marehna kaget sabab dihareup dipegat ku saurang nini-nini. Sararea kontan undur-unduran bari banget nandangan kasoak. Keur mah cikeneh ditembongan ku awewe anu pikasieun, katurug-turug ayeuna dipegatan ku nini-nini bongkok bari mawa lampu cempor. Mitra kaum dangu, si Nini anu nenjo tingkah maranehna kalaka seuri bari pok nyarita.
Sujang, Neng. Tas naraon atau tengah penting kia masih kena aya di lawang. Herman jeung nu lainna tuluy silih reret. Mahena masih cangcayana sini anu dihareupeunana teh jurig atawa jelema nu antukna bari ngawani-wanikeun maneh. Herman tumanya kaetan ini. Hari ini jurig lain. Jurig atawa jelema. Ari Sujang, nah kalau nuduh juri kan ini amboing. Nini mah jelema Sujang. Cikana nini matas neang cai bubuhan tengah locor kana tampian. Nya nini teh lain jurig. Herman tumanya deui hayang mastikeun. Nya Sujang nini mah jelema. Napangkeun. Ngaran nini salasi sebat we ni asih. Imah nini ti ditu tuh. Bisa rek sarindang heula karunya hidup kalang ngulayaban di tengah leuweung kieu ari eta jiga nu kapahung kitu. Anu geus cuman karemping ieu teh. Ngadenge pangajak kitu sadarea can waka percaya kana ucapan eta nini. Masalahna ari kangaranan di leuweung mah sanu nyaho bisa jadi eta teh jurig anu nyeliburi setan anu mindah rupa, kelong anu newo-newo. Bangsa siluman-siluman. Meh sajongjongan sakabehanana nangketan sinini ti luhur nepi ka handap dipapai hayang mastikeun naha manehna jelema atawa lain. Pang-pangna mah bisi sukuna teu napak kana taneuh. Kitu ceuk cenah lamun hayang ngabedakeun mana jurig jeung mana jelema. Kusabab senter kabeh nuju ka sukuna. Sanggeus sabatarila nengetan antukna jorojoy aya rasa percaya. Nya pamin ini teu kabotan kanjerkan ku abdi opatan. Mangani tahu nama abdi teh sadaya ieu nuju sasab lampah di leuweung ieu kapahung. Baru kitunya nu mata oge Sujang. Neng yo nini mahaat hayu atuh ngah arek sindang heula mah ku nini diampihan karunya ku kulamperangan di leuweung bade jeung geus tinggi yo. Yap tuturkeun nini ngan hampuran nini mah teu boga panyuguhna naon paling oge opak jeung beuleum ulen. Hayu nam tuturkeun nini. Sawios ini terkadang ngarepotkeun soal eta asal tiasa nganjerak monok dina wengi ieu oge abdi tos kalintangan nuhunkeunana. Tembal Herman bari hariweuh subas. Nya atuh aya pae tuturkeun ini yo. Mitra kaum dangu geus kitu mah silini ngajengkat indit ti heula nu tuluy dituturkeun ku sararea di satu kanggeunana. Lampu cempor anu dibawa sinini meletet ke kali cesan. Kadang ngemprai kadang ngeletikan. Tapi cukup pikeun nyangan jalan mah katambah Herman jeung Juju oge nya call center. Jalan anu disorang memang rada beda jeung jalan nalika maranehna mimiti datang ka eta leuweung. Kalobana Mahmudun ieu mah bade jeung ngarambat ku eureuh ti sisi gigirna. Kaloba teuing tangkal galede deui di palebah dinya mah. Malahan kebon papalakan sampe oge katempo tur kaliwatan. Menang setengah jamna lalampahan teh antukna anjog keji imah saung bilik. Eta saung estu nenggang jauh ka ditu ka dieu jeung memang ngan ukur hiji-hijina teu katempo aya imah anu sejena di sakurilingna. Buruanana teu pati lega ngan katinggalina mah bersih tur resik. Mitra kaum dangu. Sanjogna kadinya sinini geuwat ngabagiakeun. Sararea tuluy blas-blus arasup
Samak gewat diamparkeun, nopatan tuluy gok-guk-gek dari bari rumahuh miceun kacape. Rasa kasoak antukna lalaresang geus tepi ngampih di imah sinini salasi. Kayan di jero saungnya kitu teh maklum kangaranan imah nini anu taya kaboga jadi loba bilik-bilik anu geus barolong teu karopea. Katambah di jero ukur kacangan ku hiji lampu cempor anu naplok di juru bilik jadi situasi di eta imah caangna tengan ukur rayam-rayam. Celila sinini norojol bari tatanggeyan gek milu diuk ngariung tuluy nyodorkeun kendi jeung cangkir butut teu poho sinini oge nyodorkeun kulub sampe anu diwadahan ku piring seng. Esok gara ngaraleut heula sujang. Neng tah hampuran ini mah batan sakieu. Wios nini cakap sakieu oge. Tembal Neng Tika. Teu kadang repot justru abdi anu kalintang nganuhunkeunana. Wire abdi sadaya tos diampian ku nini di dieu. Anu geus mimiti leungit rasa kasoakna teh nembalan ayeuna mah balas manggihan saurang awewe pikasieun di ruruntuk wangunan gedong teh. Nya sok geura ngaropi kainya. Digitukeun mah tukung sedititah 2 kali sararea gup-gup kana seupan sampe. Malum balas capek lumampah aprak-aprakan geus tangtu beteng murlit kalaparan. Teu serikna cacamuhilan demeureun nya kitu teh. Rengseng hanca jagragan lalawuh maranehna terus ngawarangkong. Osi wangkongan teu jauh tina hal kasasarna di eta leuweung. Sinini milu ngabandungan kalawan daria kana sakabeh guratan carita Herman. Uju jeung Neng Tika puguh da ti tadi oge ari dedeh mah tepati loba ngomong. Tetepna mindeng kosong dedeh mah. Timimiti datang camping tung nepi ka nenjo hal pikasieun di ruruntuk wangunan gedong teu kaliwat ngeunaan susuk emas anu aya dina buuk dedeh anu disebut cucuk gelung teh nu harita dibawa ku dedeh oge dicaritakeun. Rengseng ngobrol sinini anu ngaran ini salasih katenjo unggut-unggutan. Paromana robah jadi alum nemongkeun kulit pipina anu karamong jeung karijut balas ku kakolotan. Red sinini ngareret kasemahna pilih genti geus kitu pok muka carita. Cilaka sujang, cilaka. Kitu pokna. Sararea jadi silih reret pinuh ku pananya. Cilaka kumaha maksud ini teh? Tanya Herman semurewas. Nyala naonan atuh eta susuk emas make dibabawa beambuing. Lain cucuk gelung eta teh susuk emas. Geus puguh eta barang teh tiba heula mamala. Yo ujang. Geus sababaraha jalma anu jadi korban. Kali-kali ayeuna ku hidup make dibabawa kitu. Sing iatna sujang Neng. Ku ayeuna kieu nyawa hidup kabeh aya dina ancaman bahaya. Cilaka. Ngadenge keterangan ti sinini samodel kitu sakabehanana jadi tagiwur. Katempo beungeutna sepak pinuh ku rasa sieun jeung keung. Meh barang nu tiluanana ngareret ka dedeh anu keur ngeluk bari nangkep pageuh susuk emasna. Ditekenkeun dina dadana. Siga nu embung dicokot. Taya saurang oge anu teu nganhakeun kanu dilakukeunana. Nah bat wawanian nyokot barang anu matak picilakaeun. Sararea nyoba ngolo dedeh. Setengah dirayu sangkan micen eta barang. Tapi anggar dedeh kekeh mugen. Gigi deug bade jeung sesentak sagala kituna teh. Herman, Uju jeung Tika bati rumahu. Alatan ngarasa taak ku pamolah dedeh. Komo Uju mah sasat nu jadi salakina. Lamun inget kana tempat jeung kaayaan mah meureun geus hayang sagamplang-gamplangeun nampilingan nu jadi pamajikan. Ting kudu kumaha carana nya sararea oge bingung. Piraku kudu dipaksa mah da bakal ngakibatkeun pacogregan gede. Mitra kaum dangu. Ku saliwat oge nu tiluan sadar lamun dedeh lila kalilaan mah ngarasa geget kaeta susuk emas. Malah jiga embung dipisahkeun sagala. Jiga geus kabeungkeut tatali batina teuing naon anu jadi lantaran bet bisa saperti kitu sararea acan manggih jawabanana. Nu antukna nu tiluan ngarolo deui ka dedeh sangkan gewat eta susuk emas teh dipiceun disinggahkeun. Tapi anggar dedeh kekeh teu daek miceun. Nu antukna bakat ku geus beak kasabaran dar we Uju jeung dedeh hogag parasea patorong-torong silih sempal bari hahauk jeung popolotot.
Mitra kaum dangu. Nenjo Uju jeung Dedeh kalah jadi pacental-cental. Malah lila-lila mah kawas nanu rek jogol gara lut. Ini salah sih nengahan pok ngomong. Enggak Sujang. Enggak neng, gas. Tong kalah para sakieu atuh anggur teh ngan jalan keluarna. Cek sini nih rada nyentak gitu nate. Atuh jap Uju jeung Dedeh jadempe. Teu pacental-cental deui jiga bieu. Delila Herman cuma ditujukeun ka sini nih. Saur nini tadi yang dina waktos ayeuna abdi sadaya aya dina ancaman bahaya. Nah laras eta teh ni. Enya Sujang. Nini malai nying sionan. Dages bogoh kitu kanyataanana. Lain saurang dua urang anu geus jadi korban. Tapi geus puluhan ti mimiti zaman baheula. Kutan. Kumaha caritana teh eta teh Nini? Cek Uju. Sajarah susuk emas. Nini sorangan oge teu apal asal muasalna. Ngan loba kabejakeun. Loba jalma anu palasrah akibat ngagawa kata barang. Kusabab eta susuk emas juga mawa sumpah supata ti najang di demit antara manusia jeung iblis. Lamun kitu kanyataanana. Duh, kumaha atuh Nini? Palang siang ting abdi alim ari kudu jantan korban mah. Bisi perlu eta susuk emas urang duru we atuh atawa dipicen dikubur meta jadi balai. Cek Herman baderek ngarebut. Eta susuk dina kekepan leungeun Dedeh. Mireungeun susuk narek dirabut terikat ku Dedeh. Dikekeuweuk kalayan pageuh. Moal bisa Sujang. Ulah dipaksa, sananya dipaksa moal bisa, ulah dipaksa. Sana mina neng teh. Dedeh nih Ari Sujang saha ngaranna? abdi mah Uju. Ari Ujang nu ieu. Abdi mah Herman nih. Ieu Tika istri abdi. Nuhun ni tanya. Jadi kieu Ujang. Moal bisa, sanajan dipaksa-paksa oge. Si Neng ieu teh Dedeh teh sanamikeun eta barang moal bisa. Ulahkeun diolo. Kajian bari jong direbutna oge akibatna bakal leuwih parahna. Yo, Nini ngabejaan. Lamun jiwa Neng Dedeh geus ngehiji jeung lelembutan supata anu aya dina eta barang, jadi moal bisa dipisahkeun kitu wae. Nu aya bakal jiwa si Neng anu bakal ngalayang. Aduh, jantan kumaha atuh carana ni? Keur mah abdi sadaya teu tiasa uing katamih ngadangu katerangan ti Nini sapertos kitu. Abdi sadaya jantan bingung kumaha carana ni. Cek Uju di barung lu menggis hate jadi tagiwur. Nya moal bisa mulang Sujang. Tangtos moal bisa mulang sanajan los kadieu nu aya kakalah kukurilingan di leuweung. Cenah mah hidup kabeh geus katalikung. Alah sia. Jantan kumaha cara menuntaskeunana Nini? Dina soal ieu abdi kirang paham. Carana mah ukur hiji-hijina jalan. Nyaeta kudu dipulangkeun deui ka tempat asalna atawa dilarung di leuwih ronggeng dina wanci anu sarua keur basa nyokotna. Di mana leuwih ronggeng teh? Teu jauh ti tempat kuburan Nyi Ronggeng beken dina zaman baheula. Teu jauh ti kuburan Ronggeng Dasimah. Baheula teh Sujang. Nini oge leutik keneh. Lah masih parawan cekekan. Ngadenge sok teh cek tinu jadi kolot eta ge. Beja pa beja. Cenah aya urang lembur. Itu lembur puntas deket bedituan lembur katapang. Naon teh lemburna teh? Lembur rungga gitu. Tah, aya nu ngaranna Nemi. Tah Nemi teh. Eta teh cenah teh muhit kadedamit anu aya di leuwih ronggeng. Aun digegeh ku Nyi Dasimah. Aun dikubur di bedituan kiduleun lembur katapang. Jadi kieu aya mah Sujang tong salempang lamun cara eta dilakukan si Neng bakal aya hatena pulangkeun deui atawa kerelepkeun di leuwih. Moal mereka dawang jiga ayeuna geura. Jadi ku ayeuna mah ulah dipaksakeun we isuk dina mangsana bakal aya. Ngadenge jawaban ti sini nih samodel kitu Red Herman ngararet ka Uju. Uju surti bari pok ngomong. Ari soal tempatna di mana nama. Abdi
Dede hilap deui. Hari tawe basa ngalasuluh teh Kang. Nya basa ngalasuluh. Mohon papisah jeung Dede nya sugan isukan mehna bisa leah sok kumaha diomongkeun ku sin ini. Soal wancina mah kira-kira sareupna harita teh nya basa ngalasuluh teh ya. Apun tadi ini dupi ka kuburan saat tadi tempe teh Nyi Dasma. Nyi Dasima. Nya ke kuburan Nyi Dasima sareng ka leuwih ronggeng tebihan ka mana? Nya jauh kana ka kuburan Nyi Dasima. Leuwih ronggeng mah eta di tonggo. Moal jauh paling oge 20 menit leuwih boa. Tah mending ka dinya we. Dilarung di dinya. Kumaha ini? Ya enggak sade wae ari kitu mah. Nu penting mah geus jentre jadi isukan sore wae ranteur Dedeh ka tempat leuwih ronggeng. Kungkeun we da engkau ge mah bakal nuduhkeun di mana-mana na mah geus apaleun eta teh. Ini geus yakin. Aduh ini moal ngiring. Teuing atuh da. Awak sakieu geus rempok kieu. Kumaha isuk we jang, da teh jeung ini oge da pasti main oge nyauhun. Nah bisa terang ini. Da pasti susuk mas ke dibawa kadinya pasti apaleun main lagi apaleun pasti. Bungkasin ini. Na mitra kabujang seep cag urang tenden heula dihandeleum hieum gesan sampuraneun cag urang tunda dihanjuang siang gesan alaeun paranti cokot bawaeun dituruban kumandepun diwadahan cupu manik astagina dibuka gunung ngaliwat anu weruh kasemuna anu apal kabasana anu rancigas ransana anu rancage hatena kembang pinetik sinabaran sari tutup lawang sigotaka permios.